wae euy. Ah. Hujan wae mah bari ngemil kieu. Loh, geus barokah jukut. Ya, can boga jukut. Leuheung ari geus gablag jukut mah. Iya teh gablag pamajikan nu ripuh mah. Kemudian mah Bari gablok beas dewa. laku arek ngalakian doma. Karunya gitu. Lain aku hujan-hujan ngalakian doma. Ini pakai ngebesan doma mah. Ada puguh-puguh Tapi benar menikahnya di lakian lah ame anak ya pakai ngabesan inungna. Anak piara. Jadi terlapor deui. Gitu teh ulah aturan doma jeung anak batur. Hujan teh mah duit. Barang daang we. Nu ngareuna gablok jukut, petang raya meripuh. Emok deui. cara iya duit cilak-cilak majikan was engang sapi nya tengok kau kanan langsung nyungsung bujur teh Ulangkeun ji pamajikan kitu maka kolotna sen sakolakeun deui. panten udah kah iya aki-aki ya Abah sok ditengengan kena tara bah. Amun sesekar duit. Kacau yakin si budeg ke mana si budegnya itu kadang datang datang punya umurna euy. mau tas Baje nagihan juga ya. oh jika nanti jadi tukang kredit meureun anu tukang ditanya saya tahu Tuhan sebenarnya itu bukan. Masih awet kamu kerjanya. Ngopi terus mah ngopi. kerupuk mah yen saya kerupuk Oh kada dah. Aya we. ngopi gelasnya teman ngopi sumur kerupuk tah ngopi kerupuk kita akan sia kerupuk tah kan macam ditorek ngakanan kerupuk enaman kan naon ngarariung ya Iya bararingung cenah siapa usum hujan cenah ngararit can cenah. Masa ngarit mah. Oh, kiran hutang teh. Arah remok cenah. Ya ada mana. ayo nama cai mau banyak usum hujan Dulu ya. Bingung dah jaka ngawangkongna teh nyalur. bukan ngalir Oh, sing lamun motorek dia nganengan moal tah sorang kenal motarik tah tanyakan gerak gablag duit dah kan duit tah si anjing kena colok teh irungna sampai ngomong serius agak aku duitnya sebatangnya mesti mana kehujanan jika jadi koslet ya celina ya karena kedengen seetik tadi nano nama tadi jembana jadi lee bulet ya bulet yang para duit kamari gua haji ada ulang rek ngajuan kakak jodoh yang jika ayeuna encan dituar-tuar duitna encan mere-mere terjadi mana terjadi kepangi dia ayeuna aja terjadi meren lain terjadi dewek mah tara meulian tatangkalanana meulian ge buah dari banyaan gitu kamarian tersing di buahan jeung teh gitu dauna can daun buahan dauna nu sok melian oge jeung tangkalna di buahan ya tak kemarin buah teu ngawangkong dina kieu mah ya. cara sorangan gitu pan Oh alah, ya bingung. cara meuli buah kita buah na meuli lagi Si budak aduh. jadi pondok ya kita perlu dikenana jeung Mang Cepi orang itu teh atuh kacap ditahnya nya kena kecapi soal motor ge pan lemes ini mata ngegerang itu tadi goong melamaran hari kita numpuk hujan ya
Ren ayam ren. Kapiran ngomong. Nges kasih bohai Chan. Anyang kasih bohai. Oh, Kemana? ulin cenah. Bohai. Aduh diculik batur. Udah temu karena awewe kena uang. Anu, jalur ieu mah heuh. Tapi karena jual beli mah tapi cangkel ngomong. Gua aya dan. Hari tadi ngarit teh. Temu mah arit pan ini mah mohon kieu. Tadi bata mah tadi. Tadi ngalajukut henteu. Itu si mana naon? Tuh. Waduh kok bakalan wah meuneunan. Baju imah. Ka sangu geuninganan euy. Pemawan apa ya? Pemawan Arit kemana naon mau atas we cuma karung naon atuh arek mantau ka dia arek naon asana bawa aja dia yo ngariung Teh beuteui. Duitan atuh. jalur keuangan nyambung nya Duitan atuh. duit apa ini Harta pohola peuteui na. nama transfer buat duit na eueuh kita ieu Tara meulian kayu.